Fa'iyaka maka kudu hati-hati anjeun ya akhi wahai dulur kami min isati dzanni tina goreng sangka bi ahadin kasalah sahiji minhum ti ieu aulia bi annahu kusabab sanyana ieu ahad walina Allah innama ajra al karomata pastina ngaberjalankeun karomahna li isbati wilayati nafsihi pikeun netepkeun kawalian dirina wa ziyadati atibarihi indanas jeung tambah-tambah direk kena para wali indanas di umuh manusia supaya tong disepelekeun fa inahum tuluy sanyana para wali radhiyallahu anhum la yaf'aluna henteu migawe ieu para wali dalika kana itu karomah qat'an sama sekali dan migawe kana karomah pa Allah Subhanahu wa taala wala ta'taridu sareng henteu bertentangan ieu karomah ala auliya illahi taala ka para wali-walina Allah bi annahu kalawan sanyana aulia para wali-walina Allah yajibu wajib alaihim atas ieu aulia naon satul karomati nutupan pirang-pirang karomah pakaepa atuh kumaha yadharunaha para wali nembongkeun kana karomah patuh romo maka bakal dihalangan naon barkatun keberkahan para wali kade tong suudon jiga kitu wali nembongkeun kana karomahna kadituna wali eta bakal dihalangan tina barokahna wali nembongkeun karomahna bertentangan jeung wajib nutupan kana karomahna tong suudon jiga kitu ka para wali-walina Allah ka para kakasihna Allah batayakon balik tak kudu nekadkeun anjeun kudu ngayakinkeun anjeun annahum kana sanyana para walina Allah layadharuha teu nembongkeun wali-walina Allah kana ieu karomah illa li hukmin shaihatin kecuali karena aya hukum anu bener wa niyatin khalisatin sareng niat anu bersih al maqsudu minha ari nu dimaksud tina karomah anu ditembongkeun ku para wali Allah ridallahi eta ridona Allah wa khidmatu dinihi jeung ngaladenan agamana Allah al mubini anu jelas